berbagai tayangan-tayangan dan lain sebagainya, informasi wahara jasa melalui internet dan lain sebagainya. Mentak cek Gus Dur belum siap Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Cak Amin Rais siap udah, cek Gus Dur belum siap. Coba dah lihat bener baik kuari kebablasan pemajikan geus boga anak 5 menta cerai akibat Facebookan. Geus puguh anak leungit saminggu akibat Facebookan. Pemajikan di Tangerang tah nu sugih teh ya, Facebookan jeung urang Kalimantan leng eueuh. Kuari geus boga incu make stit keneh kapan nini lantaran Facebookan jeung budak ngora bolon panet. Itu bolon ya ablaul bolon. Ditinggalkan geus boga incu lain setik di kalangan pejabat ge kararitu terus datang ke handap. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illahu pangeran wajib disembah kecuali Allah. Khaliqu kulli syai'in ngadamalkan seluruh perkara. Fa'budu sok geura ibadah maneh kabeh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah mah huwa ala kulli syai'in wakil. Dijelaskan dari Gusti Allah la tudrikuhul absar la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu aya bahasa idrok teh aya nu ngamaknaan kana ru'yat di mana-mana diisdadikeun kana basor teh aya tilu maknana, bisa dimanaan ku rihatun nazirah mata, aya deui al quwatul latifiha kekuatan nu aya dina mata. Basor teh nomor katiluna dimanaan ku al basirah nu aya dina hate, berarti mata hate. Urang mah basor bae. Ya, lamun teu ngaji tafsir cara Muhammadiyah mal beres. Moal beres kajian ku kumaha. Ese Al-Qur'an mah wadak teu meunang ditafsiran ku sadaek urang, ku sakahayang urang. Tinggal nuturkeun kumaha uraian tafsiran Kangjeng Nabi. Kanjeng Nabi dijelaskan omonganna ku para ulama. Urang mah hasil daripada ulama nu kuari ku urang dibaca ialah Imam Jalaluddin. Nggak sakit tuh tah, jadi orang tenang aya nu nanggung jawab. Basor soteh cak anu teh cadel, cak nu cadel mah basol. Basol cenah. Hese cadel mah urang mah basol, nya mah basol. Ieu jelema magahan tauhid. Pas pelebah basor. Sifat Allah anu wajib ka Allah basol. Nya ngomongna basol. Basol, siapa basol? Basor, ulama KL, baso. Jadi baso siapa? Saya cadel baso. Tak jadi idrok teh di manaan ruyat. Nu mantak Imam Jalal di dieu ngajelaskeun tafsiranna ayat tahu. Berarti ieu idrokna diisnadkeun kana absar di mana ru'yat neuleuk. Istiaratiana wallahu a'lamu bimaradillah tudrikul absar. Moal bisa neuleuk ka Gusti Allah al absar sapirang-pirang paningal pangdeuleuh kabeh moal aya nu bisa neuleuk ka Gusti Allah. Moal aya nu bisa neuleuk ka Gusti Allah. Lumantak Tuhan Syabdul Qadir Al-Jailani ketika manehanana keur takarrub zikir tengah peuting torojol aya setan nyarupaan ka pangeran cak setan begitu keur beujina peureum takarrub ka Gusti Allah ngegeja setan Abdul Qadir anjing ibadah ke kaula urang jeung peuting geus ditarima ku kaula anjeun teh geus diangkat sebagai wali kaula bahkan ayeuna geus dijadikeun kutuban jeung teh raja daripada para wali
kulantaran anjeun geus jadi kakasih ka ulah geus teu kudu ibadah anjeun mah salat geus selesai anjeun mah puasa geus selesai anjeun mah pokona geus teu kudu salat teu kudu puasa lantaran anjeun geus jadi kakasih ka ulah kumaha eta Tuan Abdul Qadir buat Abdul Qadir langsung hudang langsung eta cahaya dijotos ku Tuan Abdul Qadir buagek bae juli sia iblis ya setan ayo nu nyahuan ka pangeran mah kos kieu coba urang teu mondok ngan sakadar sakola sanawiyah atawa ada sakola SMA doang atau kuliah geus teu pernah ngaji tauhid di pondok pesantren atawa ka kiai nu bener ka tauhidanana langsung nyana toto rekatan ijazah zikir misalnya sambarangan bae atawa menang di buku nyana tengah peuting langsung zikir bae atawa neangan tempat nu sepi di handapeun tangkal caringin digeges ya langsung nyana zikir bae illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ayo nu ngagenya nya aing pangeran cek oh pangeran alhamdulillah geus maneh mah ditarima ibadah anjeun geus teu kudu salat teu kudu ibadah maneh geus ditarima jadi wali nuhun pangeran ambo eta pangeran lonta-lontok ka tanggal caring tuh oke aju bae nyana ge langsung bae ngaku ka pangijeng pangeran nikmat luar biasa ongkos torekat anu timbul ku ari di berbagai daerah langsung zikir di tengah imah atau zikir di hiji tempat pareman lampu listrik lalaki jeung awewe berangkat zikir menuju Allah oke gide kan langtung sanggeus langtung lantaran poek engke ngagenyai asal geus ngagenyai eta pangeran dalilna Allah dina Al-Qur'an Allahun nurus samawati wal ard Allah mah cahaya langit jeung bumi asal zikir timbul cahaya kapanggih jeung Allah boloon gitu deh kewajar lagi make dalil Masya Allah numantak hari tadi Tangerang zaman almarhumah Bakula breng nu arasup nyahona aya salah sahiji dulu di Tangerang nu asup kadinya bebeja ke almarhumah Bakula Masya Allah cak abah coba guru dek cak dia urang mana eta guruna urang Tasikmalaya sah sapiraun Tasik kemana dia tukang kredit kajen kukumaya guruna ieu ya ya teu daekeun guruna mah coba ku sia sabaraha urang tanu asup kadinya bawa ka dia deuk servis ku abah lain motor bae di servis kieu pagawean zikir ge servis keun ieu bebeja ka dieu atuh diterangkeun ku abah ulah sia sasak sia deuk ka sorga jadi ka neraka bakal deui eta cenah dalilna aya nu pinter tah urang Tangerang teh aya nu pinter Allahu nurus samawati wal ard citu sia ngahartikeun kos kitu cak saha sia nu mata kudu ngaji mondok sia di dieu parekan ku abah dibenerkeun ulah saharti-hartina lamun macana henteu make alat bae Allahu nurus samawat Allah teh cahaya langit jeung bumi asal kapanggih jeung cahaya berarti kapanggih jeung Allah goblok sia servis wallah ku almarhumah mah tarurun kabeh ka dieu beres ituna kitu nanyakeun kok ieu cenah jadi sepi turunan wali kabeh wah aduh jadi wali kita ka ditu cenah ku kiai di Cilongok aya naon ieu kieu embung nya ka ditu mah sepi lantaran saya kabar lamun eta diteruskan kula dek lapor ke Pak Bupati kemudian ditangkap kabur bener ka Tasiknya nah ieu mah serius urang Tasik serius urang Tasikmalaya balik jadi ke itu aman belah dia aya tah di Pandeglang urang Cirebon tah mah urang Cirebon Lubon wara rasup kadinya tah lapor tah ka kula terus dilempengkeun alhamdulillah Bah Umar tah mah Cirebonna Bah Umar wari kan si kena aya kene anu neruskeun Bah Umar nu nya Makkah teu kudu ka Baitullah ditu geus cukup ka Cirebon bae ge asal datang ka Cirebon sarua jeung ka Mekah murah daripada nungguan 10 tahun bloh setejauh ka pangeran ulah sok sambarang la tudrikul absar moal bisa kadala kumaha Gusti Allah mah moal bisa lantaran badelap nasar muratab cek ahli baden mah la tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal ka deui wa huwa yudrikul absar Allah nu deul kana seluruh pangdeul dalilna al khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir
jadi latif babalikna kana la tudrikul absar, khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar. Nu kitu ngaranna badal nasar morot. Lamun ngan sakedar sakitu doang urang teh can mantep. Lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantep. Lantaran ieu patali jeung keyakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu. Parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna. Di antarana la huruf nabi tudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tama ngaji orok dina sorok ge ilaman nama wala di mana-mana naon kitu ngaranna fil mudhari di mana-mana katempelan kula jeung ma jeung la nabi maksudna fala yughayyirun isyawatahu di mana-mana majeng lasuf kana fil mudhari fala yughayyirun isyawatahu mudhari teu ngakapangaruhan ku majeng la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi sarada nanjung batuk la tudriku bae kurang maca la tudriku anu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sakola nu teu ngaji nahu la tudriku salah aing la tudrikahul salah kan berarti la tudriki sebenarnya tudrikinya cak anak keneh hiji deui sukun berarti domah geus patah geus kasar geus la tudrikul absar aing kudu naon deui atuh goblok lopang geus dasar geus geus sukun geus tol cenah sia mameureun kugu jelema bengek lain kabatukannya na tah aya anu teu boga anggeran mah atuh berubah. Tapi lamun urang ngaji nahu teger atau kamu ngaji sorot teger la tudrikuhul absar anu batuk ngabatukan aing apa bengek sia ngabatukan aing apa bengek lain eta macana ayo harus sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parangsana wah aduh masyaallah geuna geus ngaji mah la napi berarti sekadar maca teu ngarobah kana segat fil mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua ya ijab aya salab ijab mah mahukima biwukuis nisbatil kalamiyah ari salab mah mahukima biadami wukuin nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salab nu kos kieu ngaranna hiji tah nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil hinsi tah sia teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagugulung kalapa kiai ngomong naonnya gitu kumaha aing bae sia aing tapi aing geus mondok mah kiai oh jaheunya bener tapi ieu teh dijadikeun qodiyah sedengkeun qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atau hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah model syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat sur na teh kitu juz'iyah salibah la sabadun imma bikulin au bibadin au bila syai'in wala sabadun au sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna. Nah, lamun anu mah fama lihat atau bijamil afrod kuliah berarti adat surna ulun. Lamun anu bi badil afrod ihatohna berarti juz'iyah badun adat surna. Aya anu make adat surna teh ieu bijamil afrod tapi ieu mah salabi la syai'a berarti. Aya anu make adat surna teh ieu juz'i tapi napi berarti leh sabadun. Opat berarti opat kali opat jadi 16. Matak diruntuikeun tak ku santri mah kulun pakulun kulun babadun kulun palesea kulun palesa badun badun pakulun badun babadun badun palesea badun palesa badun
bala saya apa kulun la saya apa badun la saya apa la saya alba saya apa la sabadun pakulun la sabadun pabadun la sabadun pala saya la sabadun beres. Itu kok ada itu aja. Nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masak na bae ge ilmu mantek mah asa boga martil bae. Bisa jeung kumaha. Lantaran mama mah cowong ngajina. Jadi begitu cowong kayak keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiak eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal nu mata kiai malah mun naon teh kudu gendeng babnya nama keur ngadidik wiridan jeung santri nu gandeng astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah ieu mah keur ngadidik ieu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi budak ka karang kasur pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiai na bae. Jadi nya nama teu wiridan ngadengkeun kiai bae. Datang ka balik teu bisa-bisa. Ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah. Zuhur eta asar eta geus si santrina teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apa. Ieu mah kiai ada aya nu gandeng rese jadi teu katalar nu mantap sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngaratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabi na kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi nu matak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi ku hari teruskeun aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing teh ya 5 tahun aing gingeng bae geus muridna geng kayak kaditu kitu deh ditanya ke masyarakat ya kamu ngenyang-ngenyang jadi itu hayawan ba'dul insan hayawan la saya minal insan dihajar ba'dul insan laisa dihajar eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna jadi aya adat sur ima bikulin au bibarin au bila saya badin neuk make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna kocokeun ku urang bakal ngabentuk ulu insan hayawan berarti qodiah kuliah mujabah kan geunah badul insan make ba'du laisa bihajar badul insan hayawan make ba'du nah berarti qodiah juz'iyah mujabah da saya aminal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti qodiah salibah kuliah jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna kadinya moal kacaletot ka jeung guguban ari ieu cenah aya adat surna nu kadulu ku mata mah aya nu teu kadulu atuh aya bisa kitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahdzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Samsiah aya tahdzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah ta eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting ta eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cek modar geus lah isuk-isuk ge deuk modar tak ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dia subuh eta nu diajina naon eta tahdzib nomor kadua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahdzib kudu kitab lembantek ieu anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah di dinya aya tah wala ato dina kitab tahdzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al-kulliyah wal juz'iyah fa huwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigraq walamil jinsi kos lam istigraq lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah al-ansor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigraq berarti bimana kullu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur kene berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiah salibah kuliah beunang tak ku santri jijeunya bari unggut-unggutan pan santri bener tanya kondisi kunaon saya unggut-unggutan puyang
ya gak ngerti pas itu tak ngaji mah jadi di mau produk dipretel lah kalimat per kalimat ya kalimat panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah iya teh kos gitu karena nah jadi sarua jeung langsung jadi tak Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia mual bisa mata kebo mual bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simet teu kadeuleuh nah udah itu sapi teu bisa ngadeuleuh bangkung kabeh mual aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absar berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleuh Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kuliah jadilah saya lamun dina sulam mah lah saya tiga-tigatan sama sekali mata mana bae moal bisa neuleuh ka Gusti Allah Masya Allah tinggal kuari apakah yang neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe dua poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkaran deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dia mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteudeungan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawana kami salasata asyara qadiyatan qadiyah muwajahah nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina anu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sasana sabaraha 7 nu 7 ngaranna muraqabah eta lah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalithah eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung muraqabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalithah santri lamun geus datang ka dinya jadi santri lamun encan datang ka mukhtalithah encan beres jadi santri encan beres kan jadi kiaina bangsa proposal eta kiai teh bisa mukhtalithah teh mongkos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon geus apaan sabae nu kadeuleuh sama santri teu ngaji muhtalitot sama canang geus ngaji samsiah mah geus berarti aya nu basitoh teh alula doriyatul mutlaqah doriyah mutlaqah teh wahiyal lati yukamu biha bid darurah atawa li daruriyati subutil mahmul lil maud aw salabiyanu sarua bahasa jeung dina tahdid madamaddatul maudu mawjudatan ka qaulina bidarurati kullu insan hayawan tamaka bidarurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal nomor kedua daimah mutlaqah allati hukamu biha si asalnya hobae bahwa ngaji teh hese mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasup-ngasupkeun kiai ka Golkar teu jaho ngaji hese beunana puguh hese na ngadepong bae datang ke harideung sikut segala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh pan ku sia kitu kahartigan aing hese ulah disangka hidup gak bongkar al-absor datang ke mana ieu al-absor teh atuh kudu disamsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngan datang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna ieu termasukkan daimah mutlaqah wa ya latihu kamu piha bidawami subutil mahmulil maudu awasala bihi anhu madamazatul maudu mawjudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuari mah daiman kullu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar aida iman berarti qadiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid dan jihad jadi ieu qadiyah muwajahah bijihadid daimah mutlaqah
mulai guys teka hati kaler kidul guys bisa jadi koski itu ya ya kita koski sih lu atak imam sampai ini kebongkar eta kakarang lah saceuhil tetencan naon. Oh berarti kuari matu bisa dimanaan kurang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon aya bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaranna tailah nu kos kieu aya daimah mutlaqat eta ngaranna jihad kana mun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna ta eta ngaranna mukhtalitat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalitat ta coba tulis teng ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul keng numantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah mukhtalitat nyeun masalah teh samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun isi bejaan ku Mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak Mama muantah ya Allah batur bagus kitu tah baheula Mama Nahrawi teh ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku Mama ieu nihil asal di majlis menihil kabeh bisa cenah kaler kidul geus ieu mah atuh hitut geus seungit jigaran boro aya hiji oh iya bagus ya saya ya Poha bin Amin orang mana panggil langsung jadi nitah Mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku Mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak Mama geura balik ka ditu bebeja bakal maneh di pulau minantu ku Mama gitu gratis untuk gitu aja gratis mah oh eta teman yang aing doang teman jadi tak kula gaji samsiah teh di dinya di Mama ajengan almarhum Garut Kresek nu ka mana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu dites ilmu ku ari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha nu boga kiai goblok ku ari geus teu leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inova tolong teh kiai goblok eta kos itu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh Mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat ti mimiti jurumiyah datang ka samsiah ukudul juman datang ka jamul jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu dengan sakadar boga inova doang ditangagi tam sirana siratu goblok tau minantu iya dongeng Mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet eta budakna bebelepet eta kiai naonan geus itu urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nya anak pasantren cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu kaluaran mana di anu diiring cenah di anu diiring tamatan naon lain maling siap suka tadi anggus tuh
jadi kabongkar tak kusang siang mah di sini kos kieu karena kau dia salibah kuliah muwajahah biji hati iman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sekali taya sama sekalian disundakeun anak sama sekali sok boleh mata timimiti mata manusia data ke muata makhluk mual aya nu bisa leuleuh ka Gusti Allah daiman bijamiil auqat wal azman sok boleh waktu jeung zaman mual bisa leuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna cek kula mun karolot mendingan ngaraji mantek bae mondok babejakan nu di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek mantek kan tuh ini teh nya jadi cenah kudu mau gaji mau martir teh nyeun imah meureun Masya Allah teh kese gaji teh tah eta kakarak sapir sapat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah deuk datang kadinya teh deuk datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan pas kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuh kitu khosmi baina dalilain munazarah ngaranna lidharil haq tapi lamun kadituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tah mangke kaditu ilmuna Husainiyah Waladiyah kitabna kaditu aya nazoman mama gentur mama Sati bin Letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah jae ge bi Husainiyah di mah urang mah aya eta kos Waladiyah tah eta leutik kitab dah warna rese diajina tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juziyahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadi bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juziyah berarti engke da jadina berarti ieu qadiyah teh mun ditanakud kurang bisana engke mujabah juziyah Islamun mujabah juziyah make ba'dun geus ba'dul ansor ya rohu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah beki puyeng bae sin mana nu benernya ieu mah keur carita ku situ tinggal cak aki-aki isi kiai ngaco tah naon sia tah aing nu ngaco sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah contohna mana Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah sah anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah tapi kan kalau mau tamat-tamat tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua mukalabah jeung ningali teh batak pangkat tage Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegur ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti paya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukkan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahilkeun para raeh teh hari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti yeuh ka Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup neuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal pae di mana-mana nu gelempeng ningali ka kaula tafarruq bahacur
mal bisa Musa kajian ku kumaha Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah dengan naonan sa Gusti Allah naleka hayang tambah keyakinan emang teh yakin tambah doang Gusti eta kan bisa ngotot ya ikos kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ka ditu atuh langsung gancang bae kayak bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun teu ngabesan iya banyak kita ngabesan ya engke datang ke gunung teh Musa ikhlan alai di luar di bukan das itu dengan hareup kain ulah make tarumpa ican ikhlan alai copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha kan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah keluar di imah kudu riyadhah di kamar bae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah kadenge sora-sora makhluk aya pantarekah gitu teh supaya engke datang kris eluk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos kala itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqa ngacungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqa saya mah cerita hari ini anzur Gusti abdi deulekeun hayang ningali kuat tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa deuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teh ningali teu nyaritakeun leuleuh ngadenge jeung teguran-teguran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajalikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajalikeun di dia lamun ditajalikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha dirinya lain Allah dirinya tajalina dirinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu di dinya aya protein yo gedena dunia aya Allahan Allah di mana ditajalikeun anak urang kapanggih di dinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket dengan Gusti Allah maka dimensi kagenep awak kurang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke-9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ka 9 kos kumaha eta Tuan Syabdul Qadir buka aya 40-ha di ditu aya di dia aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngor aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah kos kitu Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Tangerang aya pancen bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan sekupina menang ridit kene tahalangan ku eta moal bisa kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah moal bisa kahalangan ku eta aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah menjadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah moal bisa dan nu mandak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza masusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah lamun tadi pijamil auqat wal azman mun kurang ke ditanakut jadi panjang geus tamah jang sakadar naon kitu neuleuh doang mun dijadikeun ke jadikeun qodiyahna salibah kuliah muwajahana engke kurang ditanakutna bakal ke engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah tuh bisa kadeuleuh tapi di sorga mah engke Allah kadeuleuh mana dalilna ieu di Al-Qur'an wujuhu yaumaidin nadhirah
engke nu kuari dara riuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah kuari ibadahna jadi resep nu tatadina teh make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok udang peuting kuari jadi udang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih kuari tasbih na ge loba dijualan blon mah tuh jualan tasbih rada daek nya kuari baca kelantas be nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeunan ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangudukeun oh hayang geus bener ya bener moal ka tadi moal sok ka dieu bire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sadajan aki-aki digantung sia ku aing. Oh kiai panggantungkeun bae moral sia. Berenang kan? Bener. Karak. Bere. Mulai dikir tengah peuting na. Pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae. Jaya harta geus dibikeunan ka anak, kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang kara bae ka Allah bae kuari mah hampang bakalna ibadah. Anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi. Kudu dinolkeun heula ulah aya tua tahu kana dunia siap abis lantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebalik ya balik hampak oh kiai lamun pikir ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah pikir ieu japan nyandung ka karaoke sabar heunya geuning kada kuari bae jang goreng geunaheun jasa jadi kayak ibadah eta insyaallah kadung baheula teh mun aya nu nuduhkeun bae geus ulah loba omong ungeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal ninin tiris ninin tiris tadeuy ninin lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong ninin teh nyawa lalakon sia aing ke Allah ke Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadeuy ini make jeung tiris-tirisan segala aduh masya Allah asal laki-laki na atuh geus berarti moal beres zikirna teh ulah geus nih lah tunggu sekolah ieu mikir ka Allah ieu pamo ka Allah lah karek kuari bae tungtung mah penting lain zikir ngadu omong jeung ini zikir maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake ka berat naon dipake ka berat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah mah seakan-akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake ka berat atuh ngeunaheun poronyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awak kunaon atuh begitu di pandian aneh senyum ja tadi ke sakarat manteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabaraha taun tapi bakal dibere surga ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun ka dinya naon hartina kenikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun ku urang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi dina akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi ta'ala dakwahna lillahi ta'ala geus kabeh lillahi ta'ala ketika maot eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunan nyana sebatang kar aja ka Allah maot di akhiratna wajah-wajahna wujuhul yaumaizin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teh dihisab deui diasupkeun ka surga digiring bi ghairi hisab datang ka surga nang ka ila rabbiha nazira engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah lohor Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insyaallah akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah engke maka deuleuh bakal di akhirat ieu takkan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teh moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli surga bakal ningali ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan sorga anu ngaran bubuahan, anu ngaran inuman, anu ngaran kendaraan, anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana. Kanikmatan naon mah hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya ka harti cenah kiai. Ieu supaya ka harti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa. Wari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh. Dina nemen ku urang teh. Ngan teu di minyak misikan doang. Teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek nu halus. Itu aing nu dikabogo aing moal didahar ku aing boro-boro kusia deuk dideuleuh bae. Neuleuh lagi aing geus nindahkeun jasa. Tah mah kue bego. Kue tinggal kue. Aing mah deuk neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae. Ya jasa. Iya limat jasa neuleuh kue cincin. Gue jarang nganter di figuran doang jak kue ya mah tuh nganter di minyak misikan doang jak kue itu ente di dahar ente ngan di kieu doang ke diamban ku ada ku nikmat jasa bogoh ka Nyi Sarwiti dikiriman kue keur bejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge atungkeun basi mending di dahar we kakarak datang ka bibir doang aya suara Sarwiti na. Jika sama Sarwiti. Kumsalam, saya tak. Abi, Kang Jahit. Barang di dalam buka Sarwiti. Kue raga gue. Kue raga kemana-mana dan tak jawab. Oh Sarwiti sayangku, masya Allah. Eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh di minyak bisikan leungit raga sabodo ku kucing ku kotok los. Sebab aing mah aya nu nyieunna. Tuh kan eleh tak eta kos kitu itu engke diberi bidadari diberi segala barang deuleuh Allah beuh dan naon tos sia kabeh aing mah jeung Allah bae tak kos kitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung Sarwiti kue ka mana suabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh pokot geus los yang sia kabeh weh sama kue kucing suabodo bae geus teh dipirale sebab neuleuh bibirna komo geus senyum masyaallah. Nu mantap kalau bajawara saya pisan kakarawang tuh senyum kuatnya senyum tak senyum masya Allah nu di imahna ngomong baik dijual aja dibawa ke mana ulah ngomong dijual aja nu ditu ge dibawa ke mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kurang gitu aduh ngomongna doang ayo jeung urang rawaki dan ke mana memonon sia kadang di akang-akang atuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh eta pan urang beuh hate teh jantung kajenting keur hareudang cep betis diaakeun ku urang Subang langsung retis komo hajunya na bari nyuguhan masyaallah bari seuni tanu di imah mah bau kelek mantap kajun teh hayak ka di imah bukelek di deuleu ieu na behana talina nu hiji nu hiji bareng itu beres masyaallah si budak tapi anakan bae tetap tuh kan itu diakeun jadi sakali diakeun cokot tas dan ka jero kamar aya sabaraha eta aya paling 100 juta malah nu di imah mah baru 100 juta hayang 100.000 ge bau urat pangkal sebreki eta doang tah eta kos kitu ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mentak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia sayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rezeki urang loba jeung saeutikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saeutik mah saeutik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut teh nomor kahiji nomor kadua hadis sayakhwain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka pangeran ranjen kabeh kama tarawna al-qamara lailatal qamar lailatal badri
sakumaha anjeunna heuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal heuleuh ka Allah kos sakumaha urang heuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna adapun teu bisa dicaritakeun kos kumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeleuna beda-beda ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu kadeleuna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu ku para wali mah kieu tergantung kumaha martabatna masing-masing kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah sebab nu didelitepan kuari cinta urang ka Gusti Allah cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 80% kitu bakalna kan mantak cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama tah jang agama tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilakeun jang luhurna agama Allah henteu aya jual beli jeung dunia teu aya nu mantap Osama bin Laden teuing aing mah dibunuh ge harta aing wabeh jang lillahi kalimatillah Saddam Hussein aing mah pokona perang lillahi kalimatillah sanajan loba ti sisi ti gigir ieu itu di negara urang mah emang kitu bae lantaran demokrasi diulahkeun urang mah bener diulahkeun urang mencintai jelema-jelema anu jihad fisabilillah mata si ka urang mah naon hilir mudik simpang siur berita teh Muammar Gaddafi urang kumaha caritana atuh jeung urang ditu coba tanyakeun Muammar Gaddafi kos kumaha nyawana dikorbankeun daripada orang kafir asup ka negara aing ka Libya maning aing jadi tebusanana disingkatkan seperti eta Masya Allah jeung di berbagai negara-negara mata wani perang daripada diobok-obok ku kafir sabalikna di Indonesia kajen teuing urang mah ulah perang mah hese liweuh agama malah eta masing-masing bae ciut ku ari agama di negara urang luhur agama ku perang sakitu bae geus mun perang luhur bakal agama mantak Bagdad mah teu anehkeun rakyatna perang teh sebab negara tertua di dunia lain kakarak sakali nya macaan sejarah Iran diperangkeun lain kakarak kuari tiba heula rakyat na TSD keneh geus baca sejarah negara urang negara perang mantak unggul datang ka kuari Arab ketika teh diperangkeun kuari tak sirana siratu kos kieu kaayaanna Indonesia teh diperangkeun ieu kuari amburadul HP ambalaya di HP bluetooth na geus teu bareres lah boro-boro budak ngora ustad ge di dinya nu aya BH-an doang nu aya sempakan doang tarolol dasapan goblok tolol lain seri saya mikir goblok aduh bahaya larangan di urang teh di zaman kurek keur ngora mah kapan larangan begitu naik di ka Bandung teh di ka Bandung lantaran aya isu loba anu ngajualan itu gambar-gambar bujil eta di bus polisi Masya Allah tukang-tukang dagang coba di deuleu tukang rokok tukang majalah takut ada yang jual gambar-gambar ya Allah ya Rabbi keur kula masantren di Garut lamun dek ka Bandung jurusan Cicaheum mata Bokbon Kalapa eta dioperasi heula tadi mobil teh operasional besi aya nu ngajualan kos itu lantaran dilarang ku negara di Cicaheum ka Tasikmalaya naik bus deui besi aya deui polisi kuari mah polisina nu merean polisina itu ada ya di HP polisi ge aya goblok dibikin ke babaturanana ambalaya ini kumaha negara urang coba ayo pemandangan geus eueuh rem berbagai tayangan-tayangan dan lain sebagainya informasi para jasa melalui apa internet dan lain sebagainya cek Gus Dur belum siap Indonesia untuk menghadapi era globalisasi Cak Amin Rais siap udah Cek Gus Dur belum siap coba dah lihat bener bae ku hari kebablasan pamajikan geus boga anak 5 menta cerai akibat Facebookan geus boga anak leungit saminggu akibat Facebookan pamajikan di Tangerang tah nu sugih teh Facebookan jeung urang Kalimantan leng eueuh ku ari geus boga incu make street keneh kapan nini lantaran Facebookan jeung budak ngora bolon panat itu bolon ieu ablaul bolon ditinggalkeun geus boga incu lain setik di kalangan pejabat ge kararitu terus datang ka handap deuk kumaha ka hareup ieu kakarak zaman datang ke tahun 2012 menghadapi 2013 lah 2013 ieu geus kos kieu ulah diharapkeun 14 15 kali itu makin bagus ma min zamanin illa badahu syarrun minhu zaman maka itu beuki blok ulah diharapkeun mantap anak nu teu dipasantrenkeun teu nyahoon ka salat teu waka disalahkeun anak bapana anak teu diajikeun teu dipondok pasantrenkeun deleukeun ka hareupna ku ari bae geus kos kieu komo ka hareup lamun bapak jeung ibu hayang salamet ka hareupna nyahoon ka Allah pasantrenkeun anak
tadi tula bahaya emang kumaha ya Allah ya Rabbi malain lalagan ku ari mah geus teu kuat sakumaha cek Gus Dur belum siap Indonesia naon sebabna anehan cek orang cek Gus Dur teh orang Indonesia masih aneh jadi nemuin apa-apa aneh kok bisa gitu Gus iya di Jakarta aja ada motor nabrak ayam masih digulung-gulung aneh Gus Dur takos itu kirain langsung siapa itu ada apa itu rame amat ayam ketabrak motor atau kenapa ditonton geus jaho kotok ketabrak ditonton keneh bae di Indonesia mah belum atau komo organ tunggal kotok ketabrak bae ditonton atau organ tunggal tuh make calana-calana acan itu calon usia itu ya karep lah ya Allah ya Rabbi wakil ajak segala muradu la tuhitu bihi nu dikarepkeun teh henteu ngamot henteu ngaliputan mata teh ka Gusti Allah wa huwa yudrikul absar Gusti Allah ma anu neuleukeun ka seluruh mata ya Allah maneulekeun ka urang wala tarahu mata teu bisa neuleuh ka Gusti Allah tapi Gusti Allah neuleukeun ka mata urang teh neuleukeun jadi kicepkeun ge ku Allah dideuleukeun ge ku Allah sedengkeun Gusti Allah maneuleukeun ka urang teh ihata yuhitu bihi ilman di samping neuleuh kanyahoan deui ieu muhit ieu atok teh kos pan urang ge neuleuh ngan teu nyaho urang neuleuh itu ngan teu nyaho deuk ka mana urang neuleuh itu tapi naon maksudna teu nyaho Allah mah nya neuleukeun ka mata urang nya nyaho nu mata geus teu kudu hese-hese nyiksa jelema teh lantaran nya adalah nya kanyahoan urang dek asa-asa kieu isi nama ka Gusti Allah dek dipeuremkeun bae aya bae nu liwat susuna gede beureum ben sabelah kieu deungeut Allah ya Allah ditolak tuh mending dua ajak nya henteu mah sabelah bae rada ringan beureum ieu kayawan lagi Gusti Allah Masya Allah kam tasdi ainuk geus sabaraha kali pake zina ieu mata lantaran mata teh zina al ainani tasniat al ainani dua mata ieu zina cak sahabat qalu wa ma tasbihan kumaha zinahna mata zinahna mata dipake neuleuh nu diharamkeun ku Gusti Allah minan nisa'i wa gairiha neuleukeun ka awewe jeung lian-lian anu diharamkeun ku Gusti Allah mata termasuk kana zina cukup jang ditonjok ku siksa Allah tina mata doang ge zina unggal poe ndak kumaha deui atuh urang boga imah darepeunana jeung gigireunana kontrakan urang berbas urang Lampung dan lain sebagainya isuk-isuk ngopi di hareupeun imah neuleukeun simban nu ka pabrik teh bahenol dideleukeun ku nya nu putih dideleukeun teh karasa eta ku Ki Haji pajar teh mah horenganan henteu si dosa eta cukup jangan rebek di neraka mah neuleukeun simba doang unggal poe unggal isuk unggal sore malah mah nya nage atuh senyum segala itu nage senyum deui ai itu mah senyum teh lain bogoheun abu ulah mayar Ki Haji nama bunga pajar bogoheun atuh di mana bogoh sabira kaki-kaki atuh tungtung nama udah mama jangan mayar lah dibere senyum doang tinggal nini-ninina atuh nyarekanan wah senyum kan wah tahu diri cemburu berarti lu cemburu mah lain budak mora bae nini peot ge cemburu Allah Masya Allah ya di negara urang kos kieu gua ya Allah ya Rabbi bari ngopi di hareupeun jalan kontrakan mah teu bogangan di hareupeun jalan imahna mantes mandi rapi bari ngaroko di hareupeun imah neuleukeun anu leumpang komo lamun macet mah nya malah marada ngadoa sing macet lantaran rada kebal neuleukeunana geus teu karasa ta dosa kotrotan pasoro jabalan sekali horeng dosa jadi segede gunung ih teu kumaha deui sia dewata urang teu bisa dulu ka Gusti Allah di dunia di akhirat mangke mun urang ka akhirat jeung mudah-mudahan urang ka surga karek bisa tapi di dunia urang dideuleukeun ku Gusti Allah mata urang ala sabilil ihata neuleuh jeung kanyahoan lirikan urang neuleuh urang kahayang urang kumaha kageunahan mata urang dan lain sebagainya mantak ieu geura tobatan mata geus salat mah umur 60 50 60 70 geus kudu kieu bae tadi iman Gusti mata abdi alhamdulillah ku Gusti dibere mata titipan ti Gusti ieu mata teh ku abdi digunakeun pake dula deuleu Gusti teh make aturan aya nu halal aya nu haram ieu teh neuleuh teh ku abdi sok digunakeun pake deuleu anu haram Gusti eueuh deui pamuntayangan niwalti ka Gusti mun abdi maot mata abdi ieu henteu dihampura meureun abdi cilaka tapi Gusti ngapan Maha Rahman Maha Rahim Maha Ghafur abdi mah hampura baca Gusti dihampurat lain coba mantes tobat sia deuleuan sia diperhatikeun wae guys tunggu sudah yang mudah baik memang baik sih guys bisa tobat coba ini titik hari datang ke 1 juta coba keluar alhamdulillah guys tobatan hampang bahasa guys tobatan ibadah hampang paling deh
lain deh nggak ada suara azan gak giat tapi jaga pemajikan azan kan dek sare heula aja ih jaga pemajikan apa sare heula baik ngeunaheun ke ka masjidna bae hampa je ya je ono tanaon ieu euy azan mah tuh ka masjid nya geus ka masjid lah sekian hampa alhamdulillah cek pemajikan anda jadi rezeki haji barang ngaji ka Cilonggo bisa berjamaah cek si imah ke masjid ya bang 300 meter lah di jalan aya si mbak ih ping-ping ngaputih amat tuh budak karak tas tomat ayo kadedelekeun keur salat ge kadedelekeun lain kadedelekeun Allah ping-ping kuarta budak lesang geus sakitu mah eta urang mana nya di kontrakan mana eta budak Masya Allah ayahnya nomor HP-na bata dari bata turun ke hati ibadah tobatan geus lamun urang ditangtayungan mah ku Gusti Allah deuk disalametkeun begitu orang tobat ku geus kolot begitu aya we mah bali lah dikawin moal di geus kolot geus aman malah engke aya boga perasaan di jero hate teh begitu neuleuh cek Gusti Allah ulah di deuleu haram mah bali cek Gusti Allah eta berarti tangtayungan ku Gusti Allah Allah langsung naik kolot sok loba ka mana geus mending jero kamar bae jero kamar bae geus jero imah bae kaji biasa dah kalau lumpangan esok itu lah tanpa maksiat waduh Masya Allah cek di mana ada lain deh ya bener kaji bener barang ayah awe kayak diharap biasa nama diperhatikan ku pamajikan esok di dulu yang mengabali kaji itu dah haram jadi iris ya kulantaran hayang jasa nyana asup karo kaji kaji enak tuh kaji aing nulis siapa bukan dah dulu batur aing harang nulis siapa iya tuh naon ya usah saya ibu saya ijo atuh ijo mah ijo urang aju kiga tuh ya dulu batur haram nulis siapa buka di deuleu ku nya cek we motor siapa Gusti Allah doa Masya Allah ta'ilah Gusti Allah neleukeun ka mata urang nyahun di samping neleukeun nyahun berarti ala sabilillah panu mantak nomor kahiji yaroha wala yarau nomor kedua nayuhi tu biha ilman Gusti Allah telah tudrikuhul absar mual kadeuleu ku seluruh mata fi jamil awqat wal azman lantaran wa huwal latif Gusti Allah teh maha lembut maha dedeh jeung manyah ka para kakasina Gusti Allah maneleukeun ka mata urang bari nyahoeun lantaran Allah ma wa huwal khabiru bihim Gusti Allah teh maha uninga qad ja'akum basairu mir rabbikum wallahu a'lam bis-shawab